Mitra maka urang teraskeun deui hanca dongengna. Mangga ngaturkeun nuhun ka subri kaum dangu di mana welingina nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Carios nyambung nuju dihanca ku Mang Jaya nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kileuksa para mitra ayeuna nincak bagian ka-53. Kitu nya, bagian ka-53. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-52, ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ka-53. Kasubri kaum dangu di mana welingina Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun upami para mitra sadaya atuh para wargi aya kecap panganteur upami batuk para mitra naon cenah kecap panganteurna jegoh batuk cenah kitu jegoh batuk jegoh batuk cenah kitu nya para wargi kitu kecap panganteur dina basa Sunda. Mangga urang teraskeun para mitra Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-53 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-53. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugeri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Mangga para mitra nyangakeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileuksa. Para mitra kaum dangu, cunug kana waktu ninggang kana mangsa nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Waktu nu geus dijangjikeun teh akhirna mah kasampeur. Wanci liwat Isa geus datang harita Aki Antri geus ngajemprak sila ipis ditepas hareup. Dicaangan ku lampu cempor gigireunana andekak sila mangkurip jeung ading ngareneng. Malah bioon aya di dinya milu nyaksian kanu rek miang ka nagara siluman bari mapaggeun deui nyinining. Kaayaan peuting ngadak-ngadak bengras bentang baranang bari pating kariceup matak betah jeung matak waas. Langit lenglang taya aling-aling mega bodas anu sok ngalamuk teh ayeuna mah sirna. Teuing ka mana losna. Ari di pipir imah reang sora jangkrik patemalan jeung baturna. Di sisi lembur kadenge sora bueuk sakali-kalieun atawa patemalan jeung cihcir anu ngalelewang. Peuting eta mangrupa peuting harepan nu bakal nangtukeun antara hasil jeung henteuna usaha Aki Antri. Peuting ieu peuting pamungkas pikeun ngagantungkeun harepan kulawarga mangkurip. Mun ayeuna nyinining teu hasil ipis kana bisa balik deui ka alam manusia. Lantaran nyinining geus lila ayana di alam siluman, matak hariwang jeung melah. Ki, rupina mah ayeuna mah tos dugi kana waktosna mangga atuh bade naon heula ieu teh. Da tos teu aya nu diantosan atuh, ceuk mangkurip meuni geus teu sabar. Hayang geura indit ka nagara siluman, geus hayang geura tepung jeung anakna, hayang mawa balik deui ka lemurna. Mohon ki da abdi ge lah parantos sayagi. Ngantosan naon ieu teh? Ceuk ading milu ngomong. Manehna geus hayang indit deui rek rada hariwang sok sieun kadinya aya bahjilun ngadon uli. Bener geus tepi kana mangsana ayeuna mah. Urang teh ayeuna kudu indit ka nagara siluman pikeun ngajorag ka Arjuna, pikeun mapakeun nyinining. Tapi ke heula lanan ari jang ading mawa naon. Aki Antri melong kana cangkeng ading tetera nyoren bedog. Ngabantun bedogi margi teh penting. Urang bakal menak bahaya ieu halangan. Boh rangrang boh sato galak penting pisan ngabantu bedog kanggo mabad eta halangan. Kitu maksud aki teh abadi teh ki. Jawab ading tegas. Leungeun ngusapan perah bedog ari panon melong ka Aki Antri. Ari keur ayeuna mah wayahna ulah mawa pakarang. Ari sabab urang teh datang ka ditu lain rek ngajak perang, rek ngadatangan raja siluman ka karatona. Sarta yakin urang baris dianggap sema anu kacida dihormatna.
Sabab teulah aki tegus janji yen aki baris datang ka nagara siluman jeung bapana nyini pikeun ngarengsekeun perkara ngalamar teh. Ngan ku aki teh can ditegaskeun hadi tarima atawa henteu. Ari sabab tujuan urang memang moal dibikeun. Ngan waktu ngajawabna ngaaja diundur-undur bari urang natatar heula. Tah kitu jang. Jadi ayeuna mah tuna bedog teh ngarah aya perhatian ti pihak itu. Yen urang bener-bener moal boga maksud goreng. Sabab ari bari nyoren bedog matang tu itu ge bakal nyangka teu pugu. Ceuk Aki Antri nerangkeun pamaksudanana. Supaya ading ulah mawa pakarang atuh teu baha. Ari dikitukeun mah geuwat tali bedog teh dilaan tuluy nyarita ka Mangkuri. Titipe di dieu mangnya dari balik deui ka imah lah bisi lila. Ieu bedog ka Cidahadena yeuh jeung kari hiji teh da urut teh heula mah ditinggalkeun di sisi leuwih teh ya. Oh, kujangkeun urang tuna di dieu dijamin moal leungit. Mangkurip nampanan bedog tuluy dibikeun ka Bioon sina disimpen di jero ngarah buni. Pok ading nyarita deui. Punten ki upami di ditu aya bancang pakebo kumaha yeuh? Nganggo naon ngabela diri sareng kumaha ngalawanna? Kun aki bakal maju. Aki mah mawajang ading jeung jangkurip teh lain rek dititah gelut. Lain cina maju perang tapi butuh keur ngajaga ini. Tah kitu keun tarung jeung sagala rupa nama. Aki lu baris nyang hareupan. Hayu ayeuna mah urang ini kade poho maca heula bismillah. Cek Aki Antri bari tuluy nangtung. Anjeunna mah geus singkil ti tetali keneh atujung sarerea nangtung. Mon, kade sing hati-hati ngajaga di imahnya, doakeun akang sangkan hasil mapageun si Nyai. Cek Mangkurip ka Bioon. Nu harita melong bari cari nakdak bet hatena mah seseblakan. Buntu ereh-era mah hayang cerik jejeritan jeung hayang milu mapageun. Mangga Kang, keun di imah mah da aku kuring ditungguan. Kade sing taraptinya jeung waspada ulah sologoto teuing di dituna. Tema Bioon darida. Nya Kang rek hati-hati on. Sanggeus sarerea tarapti mah beral arinit. Bari teu poho ngucapkeun heula bismillah. Untang tulung kanu agung neda ditang tayungan. Aki Antri teu loba carita sababari ningalkeun imah teh anjeunna babacaan. Mapatkeun jampe pamake keur pamager batin sangkan kuat. Sanggeus jauh ti imah Mangkurip ka kararepeh tuluy nyarita kanu duaan. Aya milik ujang peuting teh ngadak-ngadak bengras. Langit muni bersih bentang baranang bangun milu jajab ka urang teh. Padahal kamari meni caneom langit teh angkeup jiga rek hujan. Mohon ki caang iki sakieu mah hese di jalan ki, ceuk ading bangun bunga. Hate subugema harita teh dibawa ingit ka alam siluman. Rupi tujuan teh bade ka mana heula ki, jalan ka Lebak teh nepi jalan ka Tongoh. Margi kedah milih anu caket sareng gampil. Mangkurip tumanya hayang yakin ka jalan nu rek disorang sabab aya dua jalan. Jalan ka Lebak mah barala ujang jeung paur sok loba orai. Mending ka Tongoh we ngarah babari jeung teu loba nu barala. Ngan kade aki teh amanat ulah loba omong nu teu puguh nu kira-kira taya gunana mah ulah diucapkeun. Engke teh keur ngiri tanaga maksud jeung pikiran teh. Pokona mah mending gunakeun keur babacaan dina hate kidunya. Cek Aki Antri bari tuluy leumpang mengkol ka katuhu. Beras kaburuan imah Pak RT tuluy nanya ka Tongoh mapai jalan satapak. Akhirna kaluar ti lemur didinya kadenge sora jangkrik nu patemalan jeung baturna. Cari cangkas jeung ciscir meuni rame. Nu leumpang ngagaredi gagah nakar nu pangheulana Aki Antri. Kadua Mangkurip nu paneuri ading sajeroning leumpang teu weleh ngobrol. Nyaritakeun tata cara engke pikeun kasalametan. Ading jeung Mangkurip ngaregepkeun kalayan daria mun aya nu teu ngarti ditanyakeun. Urang cokot gancang nawe para mitra di jalan teu kacaturkeun deui. Urang kocapkeun geus tepi ka sisi leuwih harita teh hawalah karasa tiis. Kaayaan di dinya tetep jiga bareto mata keung jeung geueuman. Sora cai nu nyurug meuni seah ngaguru handaruan.
Sora sejen teu kadenge deui jaka silep ku sora curug. Harita Aki Antri ngajega nangtung sisi leuwi. Rada beh tukang ngajega ading jeung Mangkurip. Narangtung bari ngadaguan parentah naha kumaha saterusna. Ari Aki Antri neuteub ka leuwi. Cai leuwi teh anu buburialan melong jiga aya nu disigikeun. Nyangan mangsa nu utama pikeun ngamimitian ngambah nagara siluman. Akhirna tepi kana waktuna, Aki Antri ngagerendeng babacaan mapatkeun jampe pamakena. Geus kitu tuluy ngalieu kana duaan bari nyarita. Peureum Ujang. Reup nu duaan peureum malah Aki Antri ge peureum harita para mitra. Bari tuluy babacaan sedengkeun dua leungeun ngayap neangan leungeun nu duaan. Leungeun katuhu nyekel Mangkurip, nu kenca nyekel ading. Bareng jeung kitu jep teu aya naon-naon nu kadenge, sora cai nyurug ngadak-ngadak cempling teu kadenge naon-naon pisan. Mangkurip meniru menghap jajantung ratug tutunggulan. Ngan ading nu tenang teh manehna mah geus aya pangalaman, geus ngarti kana eta kajadian. Beunta Ujang, ceuk Aki Antri berai sararea beunta barang breh tetela geus robah tetempoan. Nu tiluan geus aya di hiji tempat anu kacida mata keungna lantaran sakuriling bungking keusik wungkul. Jeung deui kaayaan remeng-remeng ari langit ciga hanap. Asa meh adek kana tungtungna, kana tangtungan, depek jeung asa eungap. Mangkurip rada muringkak bulu punuk tapi buru-buru negerkeun hate. Sabab inget kana amanat Aki Antri yen kadinya mah bekel anu utama batin anu kuat hate nu teteg. Tos dugi teki aya di mana urang teh ayeuna? Mangkurip maksakeun nanya keur ngababaraha hate nu rada tagiwur. Tapi Ujang, urang teh geus aya di tapel wates nagara siluman ieu teh. Yu urang maju heula saeutik ngarah rada caang. Di ditu urang eureun deui, sabab aya nu kudu dibadamikeun ku urang teh, jawab Aki Antri. Bari tuluy ngalengkah lalaunan dituturkeun ku ading jeung Mangkurip. Harita ading rada ngageter hatena sabab inget kana pangalaman manehna ti heula nu ampir-ampiran nyilakakeun kana jiwana. Tapi manehna usaha satekah polah pikeun negerkeun hate jeung nguatkeun kayakinan nu akhirna mah tenang deui. Nu tiluan para mitra beuki lila teh beuki jauh muru ka hiji tempat nu caang meuni ngebrak. Sarta katempo langit pengras jeung luhur, akhirna nu tiluan terpi ka nu caang reg Aki Antri eureun. Malah tuluy diuk dina keusik ciga nu tumaninah naker. Mangkurip jeung ading ge nurutan ngan duanana oge inget kana amanat Aki Antri yen ulah nyarita nu taya gunana pikeun ngirit tanaga jeung pikiran. Harita Mangkurip tuluy nanyakeun, kumaha salajengna ki di mana nagara siluman teh? Mangkurip panasaran teu beunang ditahan hayang cacarita. Ngan bae teu weleh inget kana amanat Aki Antri. Atuh nanyana nu penting wungkul. Kieu Jangkurip kitu deui kajang ading. Bandungan amanat Aki lamun engke aya kajadian aneh atawa kajadian nu matak bahaya, Aki bakal mere isyarat sangkan ngagunakeun pakarang nu kacida ampuna. Naon pakarang teh kieu abdi mah teu moal naon-naon? Ading nanya. Lain pakarang jiga di urang, lain bedog atawa parang. Ieu mah hiji ilmu nu mati, ageman urang sakabe. Lamun Aki mere isyarat kudua leungeun diacungkeun ka luhur, buru-buru baca 2 kalimah syahadat. Sing bareng ameh regreg, mun perlu baca 2 atawa 3 balikan. Da ieu pakarang urang moal aya tandingna. Sabab yakin ieu teh kakuatan nu tohaga pikeun ngabelaan diri urang tina sagala rupa bahaya. Tah kitu Ujang. Kaharti ceuk Aki Antri dari pisan. Rarat-reret kanu duaan da harita ading dikenca Mangkurip di katuhu. Oh, kitu kahartos ki lah. Mangga sejang iringan. Kahartos pisan lah abdi bade taat kana aturan ti Aki. Sanaos abdi ge ngartos ki seja tumut kana amanat Aki. Nanging kumaha salajengna naon deui kewajiban abdi teh? Ceuk Mangkurip panasaran. Hayang nyaho kalayan leuwih jelas. Nya syukur mun ngardi mah. Kade ulah salah, salilana kudu nitenan kanu gerak-gerik Aki. Di mana Aki ngacungkeun 2 leungeun, ulah asa-asa.
langkung langsung baca 2 kalimah syahadat. Muga-muga urang sadaya bisa salamet ditang tayungan ku Gusti Allah. Da ayeuna kieu di mana engke geus tepi ka karaton sarta geus ngariung jeung nyinini. Jang Kurip jeung Jang Ading kudu taki-taki. Usahakeun sing deukeut ka nyinini sangkan babari mun aya naon-naon. Lamun Arjuna mimiti ngambek cekelan nyinining kuduaan. Ulasina jauh dieu deui tuluy parancahan ku Jang Kurip. Tina mun-munan budak teh sarta tungtungna. Tungtun sina ngucap lapad Allah atawa sina ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Ari akhirek usaha satekah pola pikeun menta nyinining ka Arjuna. Mimitina mah ku jalan lemes, lamun ku jalan lemes teu bisa yakin perang gantina. Tah kitu ujang. Nu duaan ungut-ungutan. Tanana ngarti ngajawabkan ku ungeuk. Bari ngucap janji dina ati. Yen rek nurut kana papatah Aki Antri, geus kitu mah tuluy Aki Antri nangtung. Diturutan kuduaan, akhirna beral maraju deui ngajugjug ka karaton siluman. Tilu jalma pating dari lempang dina sagara Keusik kaayaan beuki lila beuki caang, beuki deukeut ka kota nu dicicingan ku para siluman. Sanggeus lumampah kira-kira sajam ceuk rarasaan nu lempang mah, serog ka sisi dayeuh. Mang Kurip olohok sabab mangih kota nu rame. Jalan ngebat lempeng sisina loba tatangkalan meni rajeg. Jalan jalma-jalma pabaliut meni matak lieur ngan bedana teu aya kendaraan anu kawas di alam manusia. Nu kapangih iwati kuda kitu ge aneh sukuna jiga sapi. Sanes kuda juga sukuna jiga sapi para mitra. Kuda sukuna jiga suku sapi kitu nu. Ai kuda sukuna jiga sapi mah heran atuh para mitra. Mang Kurip geus ara teu letahna hayang tatanya ka Aki Antri. Jadi dinya loba nu aneh, imah-imah teu akur jeung di nagara manusia. Kuda beda jeung di alam manusia, ari jalan meni lempeng kawas teu aya pengkolan. Tapi Mang Kurip inget kana amanat. Lain ulah nyarita nu taya gunana. Bisi matak namahan bingung akhirna ngan ukur luak liuk bari nyatet nu katempo dina hate. Engke mun geus di lembur bakal ditanyakeun. Kieu geuning di nagara siluman mah loba nu aneh. Jeung deui naha ieu teh aya naon atuh panon poe teh pangna langit aya. Mega aya tapi panon poe eueuh. Aneh ieu keun ditanyakeun mun geus aya di lembur. Kitu ceuk hate Mang Kurip. Maneh nangan ukur semet ngupat dina hate da tumanya mah teu wani. Sedengkeun Ading mah teu loba pikiran lantaran geus nyaho ka daerah eta, malah geus kungsi abur-aburan. Akhirna nu lalempang teh tepi ka sisi alun-alun. Didinya ngaraneg heula sabab ti kajauhan geus katempo aya 4 ponggawa nu begatan jalan. Siga nu rek mariksa ka Aki Antri jeung baladna. Reuwaseun Mang Kurip teh lantaran ngarasa gimir. Kitu deui Ading lantaran rumasa manehna kungsi jadi buronan. Pada ngudag-ngudag ku ponggawa siluman. Ponggawa ieu kumaha mun kieu yeuh? Ceuk Ading hariwang pisan. Panon melong ka 4 ponggawa teh nu samagreng pakarangna. Pasrahkeun we ka Aki. Umat ulah ngaromongkeun bagian Aki. Yu lempang deui sing tenang ngarah teu dicuriga. Mang Aki, Ading teteg hatena ari Mang Kurip mah teu ngajawab. Hatena neneda kanu maha kawasa menta ditang tayungan jeung disalametkeun tina balai. Ulah kahalangan ku ponggawa opatan niatna hayang lak. Saterusna nu tiluan lalempang deui ngan ayeuna mah ati-ati pisan sabab yakin di hareup aya ponggawa nu begat. Panon geus katara pating polotot bangun galak hayang ngrekeb kanu kakara datang. Tapi baranggok tepung jeung nu tiluan nu jangkung badag diapaleun. Geuning Aki. Aya naon los-los ngadieu? Pokna bari neuteub nu tadi molotot bangun galak teh ayeuna mah biasa deui. Ngan nu tiluan mureleng ka Ading sabab loba pisan ponggawa nu apal kana keuritan beungeut Ading. Da kungsi dikepung ku ratusan prajurit. Leres juragan Aki teh ngahaja dongkap ka dieu teh margi ti payun parantos badanten sareng Kangjeng Raja. Yen Aki baris datang ka dieu bari ngabantun Ramana Nyi Putri. Da ieu Ramana mah nganepangkeun ayeuna kaleresan tiasa tepang sareng gamparan. Cek Aki Antri sopan pisan.
Sangkan segala rupa perkara lancar puguh we Ponggawa meni curinghak. Mualah nu jangkung badag moyong kod bari mangut ka Mangkurip. Nu keur olohok dampau kitu Mangkurip jadi gede hate nangtungna beuki teteg jeung ajeg. Malah memanggut bari imut minangka ngajawab kanu ngahormat ngan teu wani ngomong bisi salah. Nuhun aki uring bingah bisa tebang sareng ramanyagan putri. Lamun kitu mah pesta teh dereh atuh bagja nuhun pisan aki. Ceuk Ponggawa bari marah man. Manehna geus ngadenge beja yen jaka raja bakal ngayakeun pesta lamun kawin. Hari-hari tageus datang utusan puguh we baru ngaheun sababaka curak-curak sagala loba. Muhun kitu juragan anu mawi ayeuna teh aki teh ngahaja dongkap ka dieu supados engal beres nu dirancanakeun. Sugan we lancar atuh. Taku margi kitu aki teh nyajawi di bade ngadeuheus ka Kangjeng Raja. Mangga aki mangga. Mangga langsung ka nyabat. Tos dikaran alun ka aki mah kalusan Kangjeng Raja nuju linggih di ngaraton. Jawab Ponggawa dareh deh naker. Manehna teu pati malire ka semah ayeuna mah malah mah nu pating polotot ka ading ge cager tuluy pating jali gerah ka sisi jalan. Nuhun juragan permios atuh. Aki antri mangut tuluy leumpang bari ngareret kanu duaan. Mangkurip jeung ading buru-buru nuturkeun meuni ngemplong hatena sanggeus lolos dina pamariksaan mah. Sanggeus rada jauh tinu mariksa bieu. Mangkurip meuni bungaheun sabab manehna bisa laluasa asup ka karaton. Ki antri dibejakeun ramana putri pok nanya ka aki antri. Moal naon kitu ki kedah kumaha abdi atuh? Tenang we ujang tenang. Tuturkeun aki keun ulah nyarita. Cir carincing pokol bari waspada. Sagala rupa pikeun nyarita pasrahkeun ka aki. Mangga atuh. Mangkurip teteg deui hatena tuluy leumpang danga. Hate beuki wani sabab yakin bieu ge pada ngahormat. Tekung silila nu tiluan terepi ka hareupeun karaton. Bari jebarang jol ge para mitra. Geus ting torojo 2 gulang-gulang megatan maksudna rek mariksa semah. Tapi barang neuteup ka aki Andri 2 gulang-gulang mangut bari seuri nanakeun geus wabuh sarta ngidinan asu. Punten juragan aki teh bade dumeheus ka Kangjeng Raja. Kunyung sumangga lembet sangkatenan. Jawab gulang-gulang sopan pisan. Buanana mundur ke tempat jagana. Atuh teu talangke aki antri baramitra. Buru-buru asup ka karaton dituturkeun ku nu duaan. Tiluan teu asa-asa darangah bangun gagah. Teu nemongkeun nu borangan tapi tetep ngajaga kasopanan. Deui lage geus tepi kana rohangan tamu di dinya paya Ponggawa saurang sor maju ngahalangan semah. Heup, mereka mana jeung urang mana anjeun? Nu ieu mah Ponggawa teh kasar jeung tegas. Lantaran tahap akhir dina pamariksaan, sakur semah nu jauh bener-bener dipariksa heula ka eta Ponggawa. Sabab mun geus ngaliwatan anu eta langsung ka rajana nyatana Arjuna teh. Atuh ninga Raden aki teh ti lembur Cibon teh ngahaja sejang lumeheus ka Kangjeng Raja. Margi parantos janji ti payun. Jawab aki Andri. Tetep sopan malah mabari rengkuh hormat. Ngedaguan sagedeung kula rek laporan heula. Kalayan teu nunggu jawaban leos Ponggawa ini. Sup ka hiji rohangan rek nepungan raja nu geus aya di jero. Ari aki antri jeung baladna sabar nungguan teu maksa asup dak kudu nurut kana peraturan di dinya. Kocapkeun di jero karaton Arjuna keur diuk bari ngalamun. Sabab hariwang bisi nyinining kabur da geus aya conto. Diheula geus nyoba-nyoba rek mingat jeung emban anu dua teh. Tapi barang keur ngalumun kitu torojol aya Ponggawa nyampeurkeun brek deku tuluy nyemah. Aya naon Ponggawa? Arjuna nanya bari mencrong. Mun Gusni hadur uninga bani aya dumeheus ka damal Gusni. Anjeunna nuju ngantosan di luar sadayana tiluan ngangkeun ti lemur Cibonteng. Marantos ngan ieu di payun saurna teh. Ceuk Ponggawa. Hah? Di Cibonteng? Saha ngaranna? Arjuna curinghak. Jago bujeng lintaros jenengan. Parantos maheut nyangji sen gambaran gitu saurna teh. Cek Ponggawa bari nyemah deui. Leng Arjuna mikir. Manehna inget kana janji aki Andri, tapi nepi ka poe eta teh kakaran nincak kana 8 poe. Jadi can tepi kana mangsanan utama sabab janji aki Andri 2 minggu. Rada bingung Arjuna teh sabab manehna teu sasadiaan sasat keur balangah da tenang-tenang bae ngalamun.
Coba sina asup kabeh. Arjuna ngidinan. Ngidana asup ka semahna. Tuluy ponggawa amitan bijil deui ti dinya. Terus nepungan Aki Antri. Ari Arjuna teu waleh mikir manehna teu ngarti kana jangjina Aki Antri. Na cenah bet datang hawara teuing jeung teu aya iber ti anggalna. Pikeun di nagara manehna mah tara aya nu kitu mun janji saminggu pasti datangna teh dina waktuna. Kitu dia mun janji sejen tara dikurangan tara dileuwihan. Tapi ayeuna Aki Antri datang hawara naker. Arjuna rada bingung sabab manehna teh teu aya sasadiaan. Tapi aya oge atohna sabab nurek dibadamikeun bakal tereh-tereh putus. Akhirna narima kana eta kanyataan. Teu loba pikiran jeung pertanyaan. Para mitra kaum dangu. Arjuna ngagerendeng sorangan tuluy melong kana lawang. Ngadaguan semahna teu lagi geus torojol Aki Antri jeung baladna sabab geus meunang idin ti Ponggawa. Bagia Aki wilujeng sumping mangga linggih Arjuna dareh deh naker. Kituna bari nangtung sarta mangut kanu daratang. Gek nu tiluan dariuk dina kursi nu empuk jeung harerang. Aki Antri misah sorangan ari ading jeung mangkurip ngahaja ngatur sorangan. Sangkan kenyinining teu jauh jeung bapana da pasti bakal milu ngariung. Langkung ti payun hapun teh kasuhun rehna Aki teh jongkap teh hawara deui. Margi hoyong engareng se kalihna ti eta Aki teh nyalakeun sembah ka wilujengan. Tawis kasono ka kulawarga ti kulawarga nyinining ceuk Aki Antri apik pisan. Siganu nya hormat jeung ajrih ka Raja Siluman. Arjuna bungah paroman bear marah mai sarta rasa kaget nu tadi minuhan dada aina ilang musnah meni ngan sakieu pisan. Bagja temenan Aki syukur pisan lamun kitu carana. Apan ti heula ge abdi teh parantos kaid nyuhunkeun saminggu bae antawisna nanging ku Aki teu kawidian. Aina tetelana me saminggu parantos jebul nya nuhun aya abdi kalintang bingahna. Ceuk Arjuna tuluy ngajak sasalaman ka sararea. Bupga pada narampanan kek Arjuna diuk milu ngariung dina kursi tamu henteu dina kursi kerajaan. Leres kahartos pisan nuhun ari katampi sareng teu matak ngajaheutkeun kana manah mah. Aki ge ngaros lugina hate. Ceuk Aki Antri deui bari rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Sakapeung maling reret ka baladna mere isyarat sangkan ati-ati jeung waspada. Nu duaan ngarti. Ai, dupi ibu na nyinining teu angkat. Nah atuh, ngandera mana wungkul ieu teh. Anu mawi nujura repot biangna teh. Margi seueur uruskeun di ditu sareng teu kiateun angkat kanu tebi. Rupina ieu we ramana da kiatku. Kuramana wungkul ge kiat atuh disaksian ku Aki ayeuna tak kitu Raden. Oh, sumuhun. Hatur nuhun keur sasumping ramana oge. Katampi kata dapisan ku abdi, mangga linggih heula sing raos-raos. Da tangtos palai panginten. Abdi bade miwarang nyagikeun leuteun heula. Cek Arjuna para mitra sadaya bari tuluy ngaleos ningalkeun semahna. Nu disebat palai manunutan ieu mah. Ngantuk. Atuh meuni pating rarenghap nu tiluan teh sabab asa dibere waktu keur silih elingan. Atawa nanyakeun uceun ka harti, hari cekek kitu Aki Antri teu miceun kasempetan pok nyarita alon. Sing ati-ati tanaga jeung pikiran tah eta. Diuk salah jang kuripe dieu deukeut Aki ari ading di ditu di tengah sinalowong keur nyadiaan ini. Tanu ieu keur Arjuna ngarah deukeut jeung Aki sok pindah jang ading. Cenah bari tutunjuk. Mah kartos ki. Ading buru-buru pinah keur kitu kadenge sora nu leumpang beuki deukeut. Jol Arjuna datang deui teu lila geus jol nu mawa susuguh. Meni sagala aya dina baki piringna ge jiga tina emas, hurung ngempur cahayaan. Kadaharan rupa-rupa mata kabita, tapi nu tiluan teu harayangeun da bisi matak naon-naon. Ku para eman dibeberes dina meja cai keur masing-masing dideukeutkeun. Sanggeus beres eman ninggalkeun rohangan tamu les teu katempo deui. Mangga nyangakeun mangga. Parantos tangtos hanaang di perjalanan. Hatur lumayan, mangga. Ceuk Arjuna nawarkeun susugu. Nyarita dareh deh jeung somea.
Mangga Raden katampi pisan ku aki nyanging sawios barang tuang maengketi pengker. Upami badanten parantos rengse. Ayeuna mah langkung sae urang lajengkeun babadan tenan tah kitu Raden. Cek Aki Antri apik pisan nyaritana. Nusanya nama teu hayang narima kana susuguh ti bangsa siluman. Da geus kasawang dahareuna ge nusanya nama para mitra. Untung Arjuna teu maksa pok nempas deui. Oh mangga. Daleres kitu sanaos abdi ge. Kumaha tumaksa teh nah tiasa katampi walaran lamaran ayeuna. Da abdi teh parantos teh sabar hoyong geura nampi kana eta jawaban. Kumaha Aki? Cek Arjuna atoheun pisan. Sabab eta nu dipikahayang ku manehna oge. Mangga Raden ku Aki bade diterangkeun. Nanging hoyong ngariung sareng nyinining supados langkung jelas sebadanten. Margi ari kieu mah moal tetep kedah kasaksi ku sadayana. Aki Antri ngajukeun usul. Atuh Arjuna meninga huleng radahan euleun. Tapi da teu pira kahayang Aki Antri teh kuat ngajawab kalayan tenang. Mangga kitu ge. Abdi satuju pisan daleres kedah ngariung. Supados langkung jelas dina ngabadantenkeunana nanging ayeuna teh nyinining nuju dangros heula ke antosan sakedap. Di mana ayeuna teh Raden? Ampir teu sadar mangkurip nanya ka Arjuna. Sabab geus tu kuat hayang geragok tepung. Nah kumaha kaayaan anakna sabab cek beja tibah jirun mah jadi geulis jeung jinding. Lantaran kasipuh ku pakean nising sarwa ena. Di kaputren bapa ulah salempang da teu dilalaborakeun ku abdi ge. Malih sagala rupi estu di dama-dama. Man anu ngurus aya 8, sawios ulah cangcaya aya nyinining mah. Beres lah. Jawab Arjuna bangun reueus. Lantaran geus bisa nyugebakeun nyugemakeun ka nyinining. Cek ukuran perasaan manehna mah. Da jinisna geus mimiti asa kasiksa. Hari mangkurip teu ngomong deui ngan ukur ungeuk. Hari tarumenghap dina hate ngageremet hayang geura tepung. Sarta nyipta-nyipta kaayaan anakna ayeuna. Semah nu tilu disanghareupan ku Arjuna bari diselangkung ngobrol nu lain-lain. Keur ngisian waktu samemeh kabadamikeun nu penting. Aki Antri para mitra bisa pisan neangan piomongeun. Sangkan teu ngagaris-garis kana perkara nu pokok sarta sangkan Arjuna teu kapapanjangan nguruskeun anu teu puguh. Ieu mah ngobrol keur selingan wungkul bari ngadagoan nyinining datang. Atuh asa jeung bangsa sorangan we harita teh teu jiga-jiga. Tunah heula nu keur ngobrol ayeuna teang heula kaayaan di kaputren. Harita teh memang bener. Nyinining keur didangdanan ku para eman. Sabab kakaratas mani ngan basa nu ngadangdanan keur jongjon torojol eman purah susuguh datang. Meuni haheho kawas nu rusuh berak deku tuluy nyembah ka nyinining. Atuh nu ngadangdanan ge heraneun. Mung hanjakal waktosna sae para mitra.